Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li'adati al-yaqtul ta'ala wa bisa bi'akmali sa'adat wa asyhadu an la ilaha illallah mutasibu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul makhluqan sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi wa ashabihi anjumin nirat salatan wa salaman da'imaini madamatil ardu wa samawat ilahi anta maksudi walido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka pada amamanu ila malibin hadal kitab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alaihi fasabi mujibatil busri dan rakat pirang-pirang perkara mewajibkan adus mujibatul busri ala rijali wa nisai sitatun ala pirang-pirang perkara mewajibkan adus kalau kijeng kawet taya genap salah satu tak tarika pihak rojulu wa nisai ali anu tilu eta babarengan di jerona tilu saha lalaki jeung awewe eta bakudu tak awi jeung lalaki non neta wahia duhul hasapati pipaji nyata anu dina tilu teh nyata hasupna asapah. Hasapah teh berarti pucuk larangan ya kayak misalnya bobogan laki ya gitu karena nunjungna ta sanajan sakieu teh nah hasapah nunjungna hasapah pucuk larangan laki karena naon kana parji oge naon wa khuruju mani di kaduanya tak keluar mani wa mautu jeung katilu maut. Nah, karena tadi terus dilogatan enak atur orang nyarahan atau bangkeun ya. Jadi ieu musannif ngabahas bab mujibatul ghusli perkara nu ngawajibkeun adus sabab adus atau mandi wajib ngarupakeun syarat sahna ibadah utama seperti salat, tawaf, i'tikaf. Lamun hiji muslim teu nyaho naon wae anu ngalantarkeun dirina kudu adus maka aya kahariwangan ibadahna salami ieu dosa. Alatan naon manehna aya dina kanaan kayaan junub atau hadas gede tapi teu ngarasa. Ya. Jadi ieu teh walaupun misalkan sedikit rada jorang, rada porno tapi kudu diterangkeun sabab ieu kahirupan nu bakal disahareupan urang atau nu jadi kahirupan urang sapopoe. Ieu saha objek hukumna ieu dina ieu alur teh. Sasaranna nyaeta sakumna jama mukallaf, ai mukallaf teh geus kataklif. Naon muslim, baligh, ukuran baligh urang terus dibahas nyaeta rata-rata umur 15 tahun, lamun almah kurang lagi bisa, yang penting mah geus head gitu. Lamun lalaki geus ngimpi sanajan can umur 15 tahun berarti manehna geus baligh. Terus asal dia boh lalaki atau boh awewe sanajan kitu hukum ieu oge naon mereka tangtuan khusus pikeun budak leutik atau sobi jeung zaman nu gelo majnun anu can mukallaf pikeun dididik ku walina ya kalian harus mere pengetahuan sabab naon sabab ilmu fikih eta jadi kahirupan rasa popoena jadi maka bahasa lapat al-lughah al-ghuslu kan aya bahasa dina fikih mah aya al-ghuslu aya al-ghuslu maka ieu musannif secara cerdas mere faedah lembogan bahasa atau linguistiknya lamun dibaca domah al-ghuslu ieu al-ghuslu maka eta dipake kalimah disandarkeun kana sabab ibadah seperti ghuslu Jumat, ghuslu Id, rek salat Idul Fitri, salat Jumat kalian kan sunah mandi heula. Gitu. Tah eta jamak teh lamun urang aya eta ghuslu. Sedengkeun lamun dibaca patah al-ghuslu nya, eta mah dipake nalika disandarkeun kana ngumbah barang seperti ngumbah pakaian, ngumbah baju, ngumbah piring, ngumbah disebut eta gasna teh
algaslu kadi ulah alguslu kadi. Jadi kumaha anu disaranikeun nya didopahkeun kana naon kitu tah. Lamun urang kana awak urang eta naon alguslu. Lamun kana barang alguslu tah kitu dicerdasnya. Maka dibaca kata alguslu dipakai nalika disandarkeun kana ngumbah barang atau pakaian ya. Terus aya hukum wajibna adus alatan jima. Naon aya jima teh senggama hubungan badan ya. Iya. Jadi hukum wajibna adus alatan jima atau senggama itu ningali dina kaluar atau henteu cimani henteu. Misalkan cucup teh dapat cenah henteu naon henteu nanti misalkan contoh ya contoh misalkan asup gitu nya. Tah tapi naon urang teh kaluar penting teh berhubungan jeung istri urang atau jeung suami urang. Arek urang arek aweun arek lalakina ketika ngarasa urang asa teh kaluar naon dicirikeunna kaluar ti mani kahiji caina bodas contoh nya pas menaleho kaduana kara kaluarna karasa ngeunah eta dina pikir geus dibahas kurang. Eta nu kudu dipertelakeun karena aya dina ukuran abon dina urang teh aya cai madi, aya cai mani, aya cai wadi. Tadina tilu perkara eta aya cai madi mah mimiti lamun urang ketika diri urang karangsang. Maka sok keluar heran atau misalkan cek bahasa dina biologis mah eta teh disebutna zat licin. Disepanggal licin gitu kan kalmu kawe lamun teu kitu memberi nyeri ripuheun. Nah, ieu aya di misalkan cai wadi mah biasa keluar herang rada herang bening terus misalkan dina cepol lagi kurang eta mah biasana urang kecape eta mah najis duanana gitu. Nah wajib mandi henteu ngan wajib dikumbah hungkul ngalamun kalbar dina calana teu meunang dipake kurang kana salat kana selepak aya di cai mani mah teu najis sanajan aya urut dina calana jero tetep bisa dipake salat sabab henteu najis mungguh itu madzhab Syafi'i itu ukuran tilu eta tah ciri-cirina anu tadi teh ari cai mani mah karasa urang kaluar teh bari jeung karasa geunah gitu. Biasanya eta lamun ketika sudah mencapai ejakulasi kayak puncakna ketika nyampe kana klimakna gitu. Nah jadi urang kudu naon? Jadi urang kudu paham. Lamun urang teu paham cilaka, urang teh bakal sasar ya. Ilmu pikir teh bukti sabab urang sarasana ibadah ya. Mau di dina salat ulah sok supaya pada ukuran urang sahana hiji ibadah nyata naon dimimitian urang kunaon dimimitian urang kutoharo kusuci ieu kalian kudu tahu nya dina bab rumah tangga gitu. Nah ieu jadi hukum wajibna adus alatan jima senggapa eta teu ningali kana kaluar atau henteu cimani ai batasanana kumaha atuh batasanana nyata asupna hasapa secara sampurna sanajan zakana panjang sakira misalkan sakieu sanajan panjang ukuran misalkan ukuran lalaki ya nyata ukuranana dihitung asupna kulub teh bagian anu kituna tah nu lalaki ya nu kalian tahu sendiri lah nya nu nyahona sakitu sanajan sakitu ai lamun kecuali mun asupkeun kabeh mah heueuh misalkan urang eta bisa naon berarti urang geus kudu wajibna ieu mah sanajan sakitu cenah he misalkan kaluar teu kaluar cimani maka eta sanajan zakarna panjang anu dihitung ukur lebetna pucukna hasapa ieu lamun jama anu teu boga hasapa ketika jama teu boga hasapa loba nu jama dikabiri ieu misalkan dina dipotong tetep ari bobogaan mah anu sikina mah aya dan nu bahaya mah sikina anu jadi matak jadi jelema nu maot mah kitu teboga tapi misalkan teboga hasapanya lamun jama teboga hasapah alatan ditek-tek atau bogaan penyakit maka dikira-kirakeun diukur saukuran hasapah normal gitu. Jadi hasapah normal teh kumaha misalkan kieu ya aya hiji lalaki maneh teh boga penyakit sehingga ku dokter teh kudu diputuskeun dioperasi ditek-tek beres jadi kieu tah jadi kieu we gitu. Tapi ketika manehna hayang berhubungan badan gitunya dainu ieu mah kan anu orang sangantina mah tina sikina teh sana eta diukurna sagede ieu lamun sakieu mah sakieu oh asupna sakieu berarti wajib manehna ngamna teh wajib adus atau junub gitu tapi da mah teh ieu mah teh ulama ngajelaskeun ieu sabab loba kasus gitu ucup ayaan mungkin hareutna aya mah gitu bisun eueuh sugan bara aya teu percaya cabak coba. Nah gitu, bisi eueuh gitu kan.
Jadi lamun jalma teu boga hasapah alatan dieu teu penyakit maka dikira-kirakeun diukur saukuran hasapah normal hasapah teu kulupna itu hajina lah gitu kalian mah. Hajina sanajan misalkan sakieu teh bisa kendak lalakina kalian teh tunduhnya ibu-ibu teh tunduh ieu hayang suamina teh hayang ngaramang di bakal kakayamkeun gitu kan gitu saeutik kaburuna teh dikepaskeun tapi urang eta kudu wajib mandi gitu pernah ini kade pernah gitu kan ieu terus anu tadi kan maka orang hukum adus alatan jima atau senggama atau hubungan badan henteu ningali tina kaluar atau henteuna cimani batasanna nu kahiji nyata asupna hasapah secara sampurna komodi sakieu geus wajib mandi komodi kabeh panibu nanti tapi kan masuk hayang kabeh gitu sok hayang asup jeung lah gitu kan kapal asup jeung sikina cenah gitu kan uranya ya emang fikih itu lamun dina bab jarang emang kudu diterangkeun sabab ieu jadi kahirupan sapopoe eta kamu beuki oge sare wae gitu kan ngomongkeun jarang ya oke terus anu kadua tadi anu kahiji asupna hasapah secara sampurna sanajan zakarna panjang maka teh sanajan asup kabeh gitu kan teh jeung sikina mah mau asupnya sanajan panjang gitu nu ucup asupna tetep itu jadi alat indikator ukuran mah nu hareupna mentok cenah gitu kan gitu mentok cenah saking gitu kan tapi nikmatanya gitu asupnya gitu kan istri dan yang mana nah eta teh maka jadi naon tetep nu diukur mah naon ieuna hasapahna gitu tah nu kadua teu ningali kaayaan dan nu kadua tadi nu kahiji asup hasapah secara sampurna gitu nu kadua teu ningali kaayaan tetep wajib adus sanajan asupna tanpa kahayang misalkan contoh teh barat teh diperkosa misalkan gitu misalkan gitu kan dia berkosa wong Asep gitu nya Asep pernah merkosa dibilang dong ya sanajan dipaksa orang teh enggak mau gitu kan misalkan tapi mau cenah itu nama gitu kan itu nama mau udah kali lah cenah meungeunah cenah itu atau misalkan kersare misalkan Bu Pipah kersare tersadar kita naon si anu nyecep jangan gitu nah misalkan gitu ditinggali Asep geus di luhur gitu kan teu nyaho-nyaho urang teh geus didengkakeun geus bakakak hayam gitu kan ngeukeun engka itu tong ngeungeun mah gitu kan bakal naon tersadar pas belum tahu aya gaya tuluikeun lah urang mah sare gitu tegerak kos gobog gitu. Nah, boh ka jama anu hirup, boh ka jama anu geus maot, mari diucup kana sepanu maot. Aya pan kasus baheulangan, aya nu maot parawan digali, itu sering kasus kayak gitu. Nu maot ieu parawan anu digali kumaha jelema nu telah ku kalala ka awewe gitu teh. Bener sanajan kau malah nepi kanon, bahkan cenah bahkan cenah ka liang teong. Kadubur sato bahimah. Aya misalkan model si ucupan nepok kelenci demplon kitu baheno digabrug si ucupan temuan ning kelenci aya hayam oge digabrug atau ucing gitu kan itu kan si hina itu anak si ucup itu digabrug gitu kan pada teu katingalina gitu kan lah kan kana bujurna nya misalkan kana bujurna udah pan gede nu si ucup mah eta tetep we urang teh kudu wajib jadi wajib mandi jadi teu anu kadua teu ningali kana kaayaan. Terus oge status budak jeung jama gelo tah ieu kalian bisi kalian aya kasus kieu lamun aya budak leutik atawa jama gelo dijima atau ngajima kitu ai kalian jima harus ngerti ya jima itu gitu ya atau ngajima berarti urang nu ngeukeun maka statusna arek leutik rek budak kan aya kasusna di mana di komo dina media sosial aya nu gelo jeung nu gelo di sisi jalan kikituan ngalakukeun hubungan. Jadi kesadaran saeutik kana masalah seksual memeureunan nempo nu gelo awewe teu make baju manehna ge gelo deui cicing di Alfamart puting-puting duaan kikituan sisi jalan eta duanana jadi wajib mandi sanajan manehna gelo kitu jadi ternyata teh kana statusna jadi lamun eta budak geus mumayit
Jadi tadi tanya, lamun aya budak leutik atawa jalma gelo nu dijima atau ngajima statusnya jadi junub. Lamun eta budak geus mumayyiz atau geus bisa ngabedakeun nu hade jeung nu goreng, meureun misalkan sinia sija itu bisa ngabedakeun mana nu hade mana nu goreng. Tuluy manehna teh adus, mangka adusna eta sah. Jeung teu kudu ngabalikan deui nalika geus balik teu kudu. Ya. Maka wali atau kolotna atau sebagai walina model si pipah kasihnya gitu walina kan wajib mere parentah adus ka eta budak sakumaha mere parentah wudu gitu kan jauh baheula mah kan heureui papangantenan gitu kan kakawinan waharana nah ieu eta wajib tah urang mere parentahna lamun ka jamaah masih kena mumayyiz gitu. Jadi aya gambaran hukum anu unik dina ieu teh. Jamaah anu jinah kumaha cenanya. Maka jamaah anu jinah henteu wajib adus dina sakolopat atau fauron nalika manehna keur jinah. Tapi kewajiban adusna nuntut saenggeus manehna beres paring tina maksiat jinah eta gitu. Jadi kan perbuatan jinah gitu teh sering anu umum ya. Ai jinah teh anu perbuatan gitu anu dilarang ku agama. Misalkan contoh bobogohan si A jeung si B teu kuat ngalakukeun hubungan, maka henteu wajib adus harita. Nu wajibna mah ketika manehna geus naon, manehna geus beres, geus nate geus ngarasa arek tobat. Matakan kunaon dina tasawuf ketika urang geus ngalakeun eta langsung urang eta hampura atau tobat ka Gusti Allah bari jeung urang mandi tobat jeung mandi junub. Ain bisa nanti dina dua paniatan disakaliguskeun mandi aya eta teh pemahaman oge aya anu misalkan kudu dipisah-pisah cenah gitu. Ngan urang pemahamanna jadi urang mandi wajib tadi misalkan urang geus berhubungan terus oge urang mandi tobat kalian jadi wajib duanana geus eta ngalaksanakeun salat tobat gitu. Bari jeung urang teh diniat nanti ngajamkeun dina hati niat moal ngulangi deui. Lamun eta pagaweanana nya pagaweanna teh misalkan jinah atau misalkan ngalacuan manehna ya. Maka eta kewajiban adus teh nungtut saenggeus manehna beres atau parag tina maksiat dina eta. Bedana jeung jamaah anu balopotan ku najis. Jamaah nu ngahaja ngabolopotan awakna ku najis, manehna wajib harita keneh pauran ngalingkeun eta najis. Sabab salila najis napol dina awakna, salila eta oge dosa maksiatna terus ngalir. Sedengkeun ari jinabah mah lain ya. Lain najis gitu, ai jinabah mah lain najis, awak jamaah junub tetap suci zatna. Jadi dalilna naon ieu dalilna dina Al-Qur'an wa in kuntum junuban fattoharu jeung lamun aranjeun kayan junub mangka kudu saruci aranjeun buburu itu buburu. Nah, jadi pokoknya urang mah kieu ketika misalkan kana dewasa itu kan sering berbuat misalkan non gitu. Paceun aku malam urang teh berhubungan badan misalkan digendeng tapi nanti ditingali karasa ngeunah cenah Pak berarti eta teh kaluar mah mani kang misalkan kagesek-gesek gitu keluar berarti manehna kudu wajib mandi. Terus kumaha Pak cenah misalkan urang misalkan contohna ku ramo misal lalaki rek awewe setiap anu geus kaluar cimani mah rek kunaon barangna tetep ngawajibkeun mandi. Tapi misalkan contohna kieu misalkan contoh ku curug atau ku naon ku alat pikeun awewe misalkan asupna teh tetep ukuranna mah ieu hasad lamun ku curug berarti sakieu tah lamun ieu abus sakieu kana parji awewe maka berarti manehna wajib mandi itu sanajan manehna eta ku curug itu ya jadi itu terus hadis di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anu dicutat ku musannif nya nalika geus kepatepang dua tempat hitan atawa lamun antau tempat hitan kana tempat hitan anu sejen maka wajib adus. Maka kaula cek Sayyidah Aisyah jeung Rasulullah nuju migawe eta hal tuluy kuring duaan aduh samutina urang tina mandi sunah duaan jeung pamajikan tapi ulah ngalakukeun di kamar mandi gitu. Jadi misalkan urang beres model kitu terus urang mandi duaan eta sunah alus. Oge daun. Maka kaedah nanya, ieu kaedah usul fikih
nya kaidah usul fikih nyata kaidah sabab jeung musabab atau ilaju hasapati dijadikeun salaku sabab syar'i anu nangtukeun ayana hukum musabab nyata wajibna adus tanpa ningali ilat liana seperti keluar mani atau henteu. Nu kadua aya kaidah al ibratu bil ghalib anu dihitung nyata hal anu ilahar nalika hasapah leungit mangka hukum balik kana ukuran qadar hasapah anu ilahar atau normana lalaki. Oge nu katiluna kaidah naon kaidah iqamatud don maqama yakin nempatkeun duga kuat dina posisi yakin dina perkara jima asupna hasapah geus didudukeun salaku tanda yen tanda yakin ayana jina basana jancang tangtu kaluar mani gitu. Maksudna ieu dijelaskeun pikeun mere batasan hukum anu jelas jeung syori tegas ngeunaan batasan mimitina hiji musim kabeungkeut ku hukum hadas gede atau junub tujuanna jang naon ngajaga kasucian umat Islam dina raga jeung jiwa sangkan ibadah anu dikerjakeun bener-bener nyemponan secara syariat. Contohna kahijina hiji lalaki pamajikan ngayakeun hubungan intim sanajan salakina teu nepi kaluar mani disebutna inzal dina fikih mah nya maka sanajan salakina teu nepi ka mani injal sabab hasapana geus asup secara sampurna kana parji pamajikan mangka duanana wajib adus gitu. Contoh nu kadua aya budak umur 8 tahun geus mumayyiz tah ngalakukeun jima pada mah 8 tahun ge rupa-rupa budak teh geus balager manehna maka naon saberesna manehna diparentah ku bapana atau walina pikeun adusna eta budak sah nalika angke manehna umur 15 tahun geus baleg manehna teu kudu ngabalikan deui adus lantaran kasus jima nu baheula teu kudu cenah gitu. Jadi ieu teh ngagaduhan hikmah maka hikmahna nu kahiji hikmah kesehatan. Maka jima ngaubarkeun kan ai urang jima teh nya atau kan biasana lamun geus berhubungan badan teh kan urang sok misalkeun naon capek atau kumaha gitu kan. Tah ieu teh naon jima ngaluarkeun energi anu gede ya. Terus oge eta ngendoran urat saraf matak sok leuleus gitu kan sok capek. Maka adus kucai eta bisa memulihkan deui kasegeran awak ngalancarkeun getih jeung ngabangkitkeun sumangeut pakumaha lamun urang misalkeun geus beres kikituan tapi urang teu begah mandi pake si awewena teh hayang deui cubak-cabak deui maka urang ulah langsung hiji urang kudu wajib urang kumbah heula hasapahna jeung parjina nu kadua urang wudu terus urang ngalakukeun deui nya. Hayang dikitu deui sampai subuh lamun misalkeun beukian mah kitu. Kemalam misalkeun urang pacenah hayang barak mam tah. Jangan urang teh mubah nya, meunang tapi urang kudu boga wudu heula. Sanajan urang can ibak mah mah urang ibak heula atau adus heula gitu. Jadi hikmahna ieu spiritual ngadidik manusia sangkan sadar yen kanikmatan dunia seperti jima kudu dibarengan ku kasadaran transdental atau non anu mersihan dilillahi jeung batin. Jadi kumaha sih cara mandi janabah? Jadi orang nurutkeun kana Rasulullah. Nu kahiji niat jeung ngumbah dampaleungeun. Rek urang misalkeun arek ieu cara sunah Rasulullah. Saat acan ngamimitian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguna teh nguniangkeun niat dina mana niat nawaitu raf hadasil akbari fadlillahi taala terus niat kalikeun hadas gede jeung janabah bari ngumbah kadua dampal panangan dugi ka bersih saloba 3 kali terus atas eta maka urang mereskeun atau ngabersihan bobogaan kunaon ku panangan kenca lamun obeh ngabersihan rek cebok urang teh dibersihna rek make sabun terserah rek make sabun kesehatan terserah pikeun ngumbah jeung ngabersihan parji sarta sakabehna kokotor atawa sesa-sesa jima anu napal dina awakna maka lamun istimah ketika berhubungan yang misalkeun si lalaki teh kaluar di jero maka wajib urang lain wajib maka urang disarankeun kudu pipis heula meh keluar kabeh nagog heula gitu ya maka urang ka kebersihan dia bersihana beres urang dikumbah karena kanggo misalkeun pewangi atau pake non le pewangi molto aya make sabun rek make non teh masalah jadi
Jadi mantarang tadi ngagunakeun leungeun kenca pikeun ngumbah jeung ngabersihan pardi sarta sakabeh kokotor atawa sasase jajma anu napol dina awakna. Terus naon satos kitu dikumbah deui pananganana ku leungeun kenca. Sanggeus ngabersihan pardi ku leungeun kenca maka Rasulullah ngumbah deui leungeun kencana ku cara digosokkeun kana taneuh baheula mah. Maka dina zaman ayeuna mah dikumbah nganggo sabun. Baheula mah Rasulullah ku taneuh supaya benar-benar bersih tina sesa kokotor jeung ambeuna. Panu awal mah kuat ambeuna. Itu ya. Terus saatos kitu kumaha wudu secara sampurna. Di dieu dina wudu aya cara nu kahiji. Jadi wudu kabeh ngalaksanakeun anggota wudu sakabehna. Ieu dumasal kana hadis Sayyidah Aisyah. Lamun cara kadua eta ngumbah sampena dipanerikeun. Eta mah hadisna ti Sayyidah Maimunah istri Rasul. Jadi wudu heula sadayana iwati suku cenah. Ari ngumbah suku mah engke ditambahan atau ditungtung satos beres mandi gitu. Eta mah aya dua, aya make cara nu kahiji wudu sakabehna, aya make cara nu kadua teu jadi masalah. Anu kalimana urus urang teh misalkeun naon nyandak cai lajeng ngasupkeun ramo-ramo panangan kana sela-sela buuk sirah. Ieu heula kana buuk sepal kuna teh dugi kanon lega kulit sirahna karosong baseuh. Ia dilakukan supaya cai benar-benar ngaresep karena jero akar buuk. Ya kan kudu asup. Jadi sama urang reka gujubar teh nyanak cai heula kitu-kitu heula tah. Kemudian bisa tong kada sampuan ya. Beres kitu saatos kulit sirah ngarata ku cai, maka Rasulullah nyicikeun nyeborkeun cai kana mastakana saloba 3 kali. Atau misalkan aya nu sebagian lamun urang ibak na ti peuting maka naon urang ngumbahlan nu bagian katuhu ti sampean heula. Lamun rek ibak urang jam 12 atau jam 2 wengi karena bisi jadi penyakit atau orang kaget jadi si stroke kana otak, maka naon cenah adaptasi heula tiasna cai jeung awak urang. Nyata kumbahlan anu katuhu sadana geus katuhu ieu karak nu kenca terus ieu nu katuhu terus kenca karak masta kangen Rasul mah langsung dadar Arab mah panas gitu kan. Sehingga naon langsung kana masta kasaya 3 kali. Ya, 3 kali leungeun. Terus saros eta terus Rasulullah ngaratakeun cai ka sakujur awakna ti luhur sirah dugi ka handap suku. Nah, dina sunnahna Rasulullah ngamimitian ku ngumbah awak bagian katuh heula. Nembe lajeng kana bagian awak kenca bari digosok-gosok lamun mah disabun beurang gitu. Supaya caina rata kana lipatan-lipatan awak seperti kelek, jero puseur tah. Kade teu kakumbah lamun adus ieu teh komo di jero mah. Kudu kabasehan lamun ieu teu adu teu kabasehan saeutik nu di luar bujalna. Atau sabab bujalna teh jero terus di analitik eta kan hese asup caina. Maka jadi teu sah eta. Terus kabis anu katinggaleun tina ieu lamun anu gaduh cincin eta kudu dibuka heula. Bisa teu asup lamun cincinna komo geus reg gitu. Ieu teh kudu naon kudu sing tarapti. Jadi dina eta teh kudu di sing apik ya. Soge ta eta ngan dina eta ngan dina eta aya nu sunah aya anu fardu anu rukun mandi nya. Jadi dina ilmu fikih tata cara nu dilakukeun ku Rasulullah geus ngabongku kana rukun jeung sunahna. Anu jadi rukun mandi lamun ieu dilakukan hungku oge geus sah mandina nyata naon niat dina jero hate nalika cai mimiti antol kana awak terus ngaratakeun cai ka sakujur awak ti mimiti tung buuk sampaikeun ka tungtung suku tanpa anu kalewat seutik oge eta geus jadi paduna. Ari perkara sejeuna seperti tadi ngumbah heula, wudu heula, ngumbah leungeun, jeung naon ngabasan ieu masaka eta ngarupakeun sunah-sunahna anu bakal nyampunakeun ganjaran mandi janabah. Maka aya masalah ieu dina hukum Islam lamun tos beres hubungan salaki pamajikan jima tuluy teu buru-buru mandi janabah maka eta hukumna mubah meunang cenah jeung teu dosa salila henteu kaleng-kalewatan waktu salat. Lamun urang misalkeun jimana tengah peuting terus subuh nanti jam 7 tak dosa eta. Dosana mah lain teu mandina tapi urang dosana ngalaleukeun waktu salat eta nu jadi dosana kitu. Jadi di anu misalkeun kieu janten salir teu kenal urang ulah hariwang atawa ngaros dosa lamun urang istirahat heula.
margi mandi janabah memang henteu wajib sehari tak keneh pauroh henteu nanging supaya tetep kenging kaberkahan jeung sawi jeung sunah Rasulullah aya sababaraha adab anu kacinda dianjurkeunana nu kahiji dianjurkeun wudu heula lamun urang rek sare atau rek tuang atau rek nginum wudu heula sanos teh sanaos kenging teu langsung mandi lamun urang atawa pasangan urang rek sare rek leleson atau rek tuang heula maka disunahkeun pisan pikeun wudu heula sakumaha wudu bade salat ya teh ieu kana teh dina hadis Sayyidina Aisyah nu kaduana lamun urang rek istirahat sakedap tuluy aya maksad rek hubungan deui atau ronde kadua maka disunahkeun pikeun ngumbah parji atau hasapa sareng wudu heula ya. Jadi disunahkeun. Lamun salah sahiji di antara aranjeun geus jima jeung pamajikan tuluy hayang mika malikan deui dina hadis Rasul, mangka kudu wudu heula di antara duanana sabab wudu eta bisa ngabangkitkeun deui sumanget. Jadi beu bau kesang deui. Eta teu bau gitu kan misalkan nusuk botak eta apa itu teu bau di da urang geus wudu deui seger dah katinggalina fresh deui gitu. Anu kudu diperhatikeun nyata batas maksimalna urang menang nunda mani janabah sapanjang teu acan asup waktu salat fardu na salajengna. Contoh misalkeun upami jima jam 11 wengi maka urang menang nunda mandi sampaikan ka 4 subuh atau saancan subuh supaya sekaligus mandi bade salat subuh. Anu dilarang nu dosa lamun urang jima jam 11 wengi tuluy sare tibra hudang-hudang jam 7 enjing dugi ka ngalangkungan waktu subuh dina kayancan mandi janabah tak anu dosana malin alatan nunda mandina tapi alatan ngahajan ninggalkeun salat subuhna. Jadi nunda mandi janabah sakedap biari dieusi ku wudu eta meunang kenging secara syariat nya. Jadi tapi jangan mereka kesempatan kan awak sangkan istirahat saatos ngaluarkeun kesang gitu kan atau energi nu ageng. Tapi lamun kaayaan ngamungkinkeun tetunduh teuing atanapi tetiris maka urang buburu mandi eta leuwih utama leuwih abdol supaya awak urang salawasna aya dina kasucian suci tur seger sarta siap upami sawaktu-waktu maot ngajemput eta nu dikhawatirkeun mata urang rek sare kudu wudu heula naon heula supaya urang aya dina kaayaan suci gitu nya awakna. Jadi sarta urang kudu siap nya lamun bisa ke waktu urang maot ngajemput sieun urang keur sare maot datang cilaka lamun keur dina kaayaan anu kotor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.